para batur gini kan. Ihdina sirata mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggah salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng anu mengko teh sia. Paingan coba cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk. Ai supirna balangah mah ngarti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mamaha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contohna urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Ta anu dibalong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas. Mujair milungakan. Impun milungakan. Kaburui-burui kakeyeup-keyeup milungakan. Bener. Orai kadut oge milungakan. Ngilu. Malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui teh kanu diparaban ku urang. Bener. Kabeh milungakan. Tapi di mana dibedahkeun engke? Patah. Dipisahkeun pan kun bogana tah ieu mah meureun lauk emas, ieu mah mujair. Tah ieu mah orai kadut dipodaran teh mah. Tah ieu mah keuyeub. Tah dikitu sia. Sok. Akhir tidak pagawean teh. Bener kan? Nya. Ai rezeki mah ngilu dahar teh. Milu di dunya mah dahar kabeh oge. Boro-boro kitu sasatu. Nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir. Ulah dipek-prek engke di akhir. Hah? Ti ayeuna kocorkeun deui tah rezeki teh lamun urang meunang rezeki sok jakatan 2,5%. Saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan. Bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina eta anak jeung pamajikan teh teu diracun. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Ari ai lalaki teh pamingpin ti eta awewe. Tuh disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal. Anu halal bener kan. Saeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu. Saeusna ka dulur tuluy tatangga. Saeus tatangga tuluy ka nulian disebutna sedekah jariyah. Mun mana moal rugi geus. Salamet teh nu aya bener. Sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok. Bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contohna makan urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Ceuk urang teh kemana goblok? Tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we. Kana beungeut urang. Tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring. Cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui. Nu mata kumaha atuh carana? Qad aflaha man zakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena. Ulah aya eta kan. Ditemal deui ku hadis khairunas anfa'u minanas. Panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema. Tuh eta. Pek pikir. Ayeuna sila lain gamelan dalang. Silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan. Mikiran modal. Teu mikiran modal sia mah. Kari ini ti mah teh bere dahar kudu hajat ayeuna aing iga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro. Ngambok gitu. Ngawiwirang batur sia teh. Menggorengkan ke sesama hirup.
Jangan menjatuhkan nama baik saya. Mau sekali-kali deh ya nama Ari sugan teh mau ngamak tadi namanya. Teu ngamak aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Bener. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek Allah pangandikan Allah ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tak eta ciri na manusia tah lamun teu kitu rametuk bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung rametuk ku Allah bongan saha bongan urang keneh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup pararohong pas ini teu dijadikeun nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun pepatah kolot da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseaso teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda aya garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok yo. Masak tanitah ka anakna cing buat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta aduh di toko besi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene di lingkungan kulawarga apa aya kene nu belenggu berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barang nama sarua eta kene kumaha Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Ai memeh Malik Yaumidin naon? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmanir Rahim naon hartina? Cek akang. Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili asih. Gini eta barangna mah anger eta. Bahasa nu beda teh beda sebutan pek jelema anu sili asah sili asuh sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tangaing aya di dinya. Ari ieu gerbeg teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh bener. Menikara leung sorana. Naon? Soalnya di nuki aya sora doser. Bot. Tah. Bot. Wah omak urun. Angin gede yeuh.
ulah kaget bot woi naon teh belentuk gitu inget tuh bapak bisa dedengean cebot atau manuk beo kompak sih di temalan karena support cebot gimana saya sering saya ada Kang Osin cebot siapa gimana saya sering tunggu heureuyang dewek dewek keur bingung di leuweung ge mah bawa-bawa deh kadekang bukan kawani ya keur kieu teh datang alien teh naon jo alien makhluk luar angkasa alien deh turun ka dunya urang kan apa sih luar angkasa luar mana angkasa teh belah mana kadipaten bedi tuh tibayah teh ngulon alien teh eta teh luar angkasa teh sahanya euy luka teuing akang sorageun temen hidup kudu apal sa teh nu tadi teh euy balik si lain teh maukeun wujud si lain lamun nya mah untung nyalukan ke kajauhan harinya malah laki sopan nah memang aing teh sieun etika pakai aing teh hirup teh keur nguriling dengan tanding hanya serang dengan lawan aing saumur hirup canyaho digetih sorangan wah sok pangdodetkeun beuteung aing kudu ka rumah sakit mah halus ilmu nang tangtek oh iya ono emang aing teh sieun kira-kira aing mah itu kemana aing mah dulu di dunia saha nu jago tunduk aing mah percaya di pinggandani aya jago ngaranna Gatotkaca eueuh depa tanya ngadepan aing mah di Jemron ku aing mah emang da aing sieun ku Gatotkaca oh jebrod ku aing mah cadu kudu kecil geuleuh aing ada cacar Gatotkaca teh dudungan aing bager eta teh ATM kasep ongkoh udah sampai rupa hade teh eta berehan ongkoh aduh hese neangan dudungan aing cara Gatotkaca geus ya gelo heuy salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku tepi no pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon ku Nagala Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata deui jang kadung sang rebut kekawasan rebutan heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung ketakwaannya dawala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia teh ka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy ulah tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman mah iya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat
Omar si cepot ulah dijadikan RW atau RT. Wah balik. Mana nurut, Pak? Barina oke nah. Mitah nu kitu patut nun. Mana nurut masyarakat lagi. Masyarakat tebatan ngurut bakal ngejebian. Aya aletan denawa yakin eta teh rupina patugas pringgandani. Eta teh kula teu acan kahartos. Karti kumaha? Nah eta teh priogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton. Ai kitu. Wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat. Ai eta pangna ngarugrug naon? Maksa kudu nyingkah ayeuna. Kudu nyingkah ayeuna. Teu pino. Dah, ieu Dedi. Sorak kenahna dia. Kepong. Gan. Jiga. Singa tos ajang palang siang. Buru-buru bapak nyumput ke cu. Bapak mau bisa lompat ti heula ke ti heula. Aya anak. Bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe ka tujig. Kade sing hati-hati di lejang. Jiga ren. Bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga. Ayo pot buru-buru. Tingkah kitu. Init. Lan, init. Aing tangka sawabalana kitu akan. Jaga inung aing si Babu Kunti. Ulah. Sawios po abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kade acing hati-hati hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tas si kurang ajar. Anu agung Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratu jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salirana nepi ka donto gitu duh donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes atuh beungeutna mah ti krimunan ku anu nya tingali mah kulitna we nya butuh ari mah abdi gaduh duda itu asap anak nya urang kawinkeun ka Nyi Ega Bima ti mana panglingihan urang dieu titu ti Lebak tobat da kaula ge apal salira teh jalma anyar
meureun karek bebulanan aya di dieu. Memang ai kawit di mana sareng bangsa manusia. Dupi eta abdi bapana ulan. Tobat ramana sumu. Atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Nurun ka indung teh pun anak teh kulan. Ieu teh ino murang kalih teh. Abdi ngengengkeun urang asing. Urang mana? Ai kawit teh mah ka urang utan. Gitu kulan. Aduh, tobat teuing Gusti. Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak. Laras salira teh ramana. Ya muhun sih. Aduh, tobat teuing Gusti Nu Maha Agung. Kakasih teh Bima. Bima, ari anjeun. Ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi. Saha? Arimbi. Sajenagan? Lah teh budak-budak teuing. Arimbi belegug. Mun ka kuping gua beli teh tadi. Nah atuh sia mah nanyakeun. Saha cenah? Bikayi. Arimbi. Ta eta. Arimbis. Alah. Urang mana? Kaula teh ti Puseur Dayeuh. Puseur Dayeuh nagara Pringgandani. Ngenakeun kaula teh salaku senopati di negara kalayan kaula teh adina raja. Ai raja ieu Pringgandani teh anu gumanti aji di negara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba. Eta nikah Arimba incuna bah ameh meureun. Arimba tah mah. Arimba tah mah jadi polisi. Arimba tah mah. Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarumpaheun ka negara kaula. Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngaladuit teh. Sajadi teh. Oknum geuning eta geuning pempinana mah henteu. Kalah soleh. Ku kituna tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten. Ieu, tadina ku aing rek dibabad. Panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros. Ieu. Parantos kagungan garwa. Naon? Salira. Acan. Ye, bubujangan kene itu gede boros budak teh. Budak media. Mun di rombongan masih ius. Gede boros. Iya. Gede dua. Lain gede boros ius mah, aing gede hutang. Gede kanjeri ius mah. Mun di rombongan mah kitu tah. Jadi peralatan enak teh. Iya. Tah kitu Bima. Iya. Teu acan kagungan garwa. Acan. Ngenakeun kaula Arimbi ge da teu acan gaduh salaki kaula oge. Sabodo teu nanyakeun aing. Bujang hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan. Hor, nah eta anak ti saha? Anak batur, anak deungeun-deungeun. Atuh nah make ngaku anak apaan bapak teh loba aya bapak angkat aya bapak tere aya bapak tani aya bapak kukut aya bapak lurah aya bapak balangsak teh bukan naon-naon kitu atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula. Ajis nyingkah tong ngaganggu aing.
tobat teuing paling oge jadi itu mah deungeunana teh bakal kaklalai nu kitu mah kabukina teh nya jeung pai cucunguk ada napi goreng simut da aya teh nu bogieun kana simut heuh ada ngeunah mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah nyaritakeun gitu kumaha Bima naon kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg dada nepi ka kieu ratu kakara kaula teh manggih rasa anu model kieu pangubarankeun Bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teh Gusti nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teh rasa cinta Ayeuna disidik-sidik mah alus awakna ceuh. Nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung. Hidimbi Bima hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya. Atuna mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh leres. Leres heueuh. Jangan mau disingkirikeun we atuh cicing. Kumaha upami aing kapenak? Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diiket. Si eta mah sok dibeja-beja. Sama bibirna teh bibir aweweun. Bibir aweweun teh Pak. Nya ai paduduan kieu mah kalau teh daek we Nyai. Bener eta teh Bima? Bener Nyai. Bener pisan. Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton. Bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina? Loba. Seur jamina sabaraha hiji? 200 juta. Sanagaraeun. Atuh sanagaraeun. Teu mino sanagaraeun. Pek gara akon. Kabina-bina teuing ai salira. Tobat. Gusti. Ngadon di heureuyan, ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 I. 1 dah. 2 N. 3 D. 4 O. 5 N. 6 E. 7 S. 8 I. Yang paling tungtung 9. Yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf. Ya. Yang ada blok 13. Yang paling tungtung 9. Wali juga yang ada hanya di Indonesia. Di Indonesia. 9. Apa 9 wali? Wali Songo. Wali Songo ke-10 Tuh. Benar. Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi 2. Apa artinya dibagi 2? Barat dan timur.
Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari baikna. Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. Kudus itu boneka betul. Kalau di timur, Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. Bilang. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka data syawa itu 9 wa. wah betul. 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3, Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6, 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya. 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, 10 hidup. Hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada. Bisa nyengkatkeun Ada kepala. Jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut we seni adiluhung. Adiluhung. Ya? Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenai da eta mah soal selera. Heueuh. era. Soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan bawa-bawa mau. Ye ninggang di salapan ye. Ya. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa nah eta jelema ti mana? Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Nah, aku teh. Akut-akut kasuhunan. Naon akut pakai Nu boga teh nyaho-nyaho. Oke, tinggal ini bener. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasih kujun. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titirana manukna. Heuh kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Bueuk atawa uncuing. Tuh. Kadang di jero na Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu ulah. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, juang nusa jati. Niat diri masih cari hati, masih eling berang peti, berang peti. Kadek kacong jonang teuing, saliraha kudu dijadi. Gening genahnya Nyari seni teh kitu. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareunah. Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung gizi jeung obat. Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. Bisa dipakai ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Eta kumpung bari mahal. mikir di urang teh lain naon mah. Contona cangkudu. Kang kudu kon Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi. Bulan depan. pikeun nurunkeun tensi darah. Tensi darah benar. Hah? Benar. Itu buah cangkudu. Koneng gede, koneng tebal. Koneng gede
bawang bodas teh eta teh antibiotik teh. Biotik. Oh, antibiotik. Oh. Kumis-kumis uce di urang Madaya guna. Tuh, kumis uce. Ucing. Heeh. Bukan teh. Nya. Ubah teh. Kadu picung kupak nangka malaka cermek jeung gerdog. Yang geredog burukan. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana. Sawo walana, sawo ieu. Ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak, pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih. Satu hari itu dari pohon-pohonan. Betul. Padahal kalau lestari lagi, Enak, wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. Betul. Enak. Bisa kan? Kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. Oh, eta mah Kus Plus. Kus plus ta eta. Bukan laut. Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. Benar. Kata-katanya Kolam dan jala. Ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang cek ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Alam tidak mau bersahabat. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Maraos teh nyu kopi, mantul. Sang rokok garcok, cikopi, mantul deui. Numawi akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang. Yen senah dawala ditandasa duki ka hanteuna. Jelaran sadayana teu rumasa yen nyanak layak jamu sekali musadar. Dayu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupusti ku kaula di sumujudan. Nyata Kangjeng Rama Guru Rasidorna. Dede. Yang masih kena kapangaruhan geuning jang. Bangsa urang teh kudu datang anar-anar. Ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin anu karasa anu nyata diantep. Ai beja tinu lain dipercaya. Paingan negara sorangan diculkeun budayana segala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu. Budaya-budaya deungeun. Heuh. Marahan budaya eta teh dianggapna agama deui. Aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna ujug. Urang mah ulah lepas ti dinya. Nya ka Allah we sareng kana sunah Rasul urang mah ujang. Heeh. Ya ji kaula. Dede. Pangemut akang ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling. Tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh. Ta ieu teh cara fitnah teh ulah diange. Ieu teh politik adu domba ya. Supaya urang antara pamimpin jeung rakyat teh terus-terusan saling omongkeun, saling gorengkeun jeung saling curiga. Ieu teh yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah, sanes bakal seueur anu mecah belah. Boh di jero negara, boh di luar negara. Anu tadi nda teh pangaruh-pangaruh sejen teh dianggap agama. Tidak budaya. Anu teh mahna kieu bangsa urang teh jadi paburantang. Dipecah-pecah supaya bangsa urang parasea. Yai panuhun tiasa sadar dugi kabarnya. Anjeun ulah manglawankeun si Semar.
ayeuna keneh si Semar dek dipaehan ku kaula. Arjuna saha cocorowokan saha Sampurasun rampes saha cocorowokan ja Den kula abdi moal ka jero ah. Nah mau ka jero ieu bade meriksa beuteung pun bojo. Untuk kesereban untuk karaseban untuk duh bawa-bawanya duh dipariksa ke mana? Kayaknya juga ke bengkel. Aduh Punten kebekeran Sampurasun Arjuna rampes satria rampes saha satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat di mana kaula di negara Purbakan sana naon kalungguhan anjeun raja negara Purbakan sana raja negara Purbakan sana atawa bisa disebut negara Purbalunyi eta metol atau nyata naon nah ujang rajeun daek kikiran kitu adat anger ya dipariksa euy pamajikan aing ka bengkel teh efek teh burusu teh ngising saha teh si goblok teh aing juga naik geureuneun euy duh ngeurewas aing nya ditanyakeun teh ka bengkel penyakit teh positif cenah euy positif geuleuheun ka aing maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh nah kaluwihan teh cicing aki-aki tong pipilueun nyaho di naon boa gelo geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa kalakuan kitu teh beda ti eueuh dedeg sampe rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta na memangna bojo kaula teh odading pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina satria ulah daguan di luar eleh kaula anu ngaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi dek kumaha uluh sok sumpah nah asa ngadengikeun urang kampung gitu tah ayo kaula daek medu lamun Jalil janji sulaya cerita montong yang cerita ya bangsat nyan kadewek anggarnya nyebut bangsat tuh ya ayo ditunggu di luar daguan di luar uluh agak ayah anak saha nu nemete nun nah make saha nuhun kang keun cenah diwara paingan nyerengeh wae urang lalajuan
Kumaha itu teh naon manehna nawaran jajan baso aing sugan teh rek dibayar ku didinya goblok duit di mana aing aduh ke itu tukang baso teh nagih bawa hee kitu jing meni kitu aduh ampun iya kira-kira nyai bukan salaki ke akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu namanya aya perhatian kita tadi teh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumang kayak apa namanya sok harinya mah hayang Subadra Srikandi elehkeun kaula bener tega lara tega pati sok Arjuna nah elehan gitu aduh satria kula lulus kaula dahar heula ditungguan kula bisi dek ngendelkeun jago urang di sok teangan udah dewek mah dendam we bisi kena itu dunungan anu itu dewek eleh dewek rupa saha tuh dunungan Raka Batara iya jempet tujuannya jempet Yai Panengapan toh hikmat Pandawa perintah eta yai kunaon mayi kaula teh leuleus atuh dah hak upami tuang heula yai sate bangor pisan pemajikan aing juga itu lalaki kerusa teh nutur-nutur sia teh iya ji waras jati-jati itu bakal yang waras surya cager aduh kurang ajar sia kan kabeneran sia kadiri tapi anu nyageurkeun kaula saha bieu nya da pugunya abdi masanos dituding-tuding agan ku agan oge maling ku abdi we sa kuat tenaga saya sakalima kajang jawokan kajampe-jampe ngurek kajampe-jampe melak bunjis
gua abdi dikeluarkeun geuning dijabah ganti asa damang deui nuhun atuh yeuh keur jajan entong sih lumayan keur jajan cepot maneh geus mulang tarima nuhun mau saha eta teh duka tuh make duka segala tadi katempo sia silih kaleng terus pameng gan naon beli bade gua kan atuh aduh Raka Batara luar biasa kaula teh kawiwirangan geuning teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh ka ibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung Raka Batara kedah kumaha carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we saha Subadra Srikandi nanaonan kikituan da lain nu gelo kaula teh atara pitukeran kumana tuh tingali ta eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sana si deui itu tong seuri da teu bogoh lainnya kanu hiji deui itu ngajanteng palih kalerna eta Allah nya we yakin eta teh mana ning kabogo si Cepot teh leres ta eta we kabogo si Cepot Kang Raka Batara mangga sawios eta nu geulis da keur kaula tuh da kitu ya mah tuh ai geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon paratos yakin dina manah yen anu maling teh si Dawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna sadaya-daya dangke ge baka katohian atuh nah saha atuh ieu Raka Batara nu malingna leres bapakna awewe tuh mitohana eta satria ngan ayeuna mah geus eueuh da dibasmi ku eta satria ta ieu satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Srikandi bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos penak ai barangna nya keheula ieu percaya teh Dawala nu maling ya upami kitu macarana kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar oh kitu timalan Kang Semar hampura Kang Cepot upami parantos kitu mangga akang antuan tingali Satria Suryaningrat punten oleh-oleh ti nagara Dwarwati. Ya.
nujul yatin nujul nujul yatin nujul medal saking guha garba gawal gini ya tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup timalan kaula nun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke ka pangih ku maranehna eyang mulang ka sawarga nuhun eyang saena maturang ka tumari ti selawe urang ulub hui entong atanapi kulub jengkol entong Promios kasih ya kaula nun kang aya nu medal tina guha garba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha dinasti tersayang dumampara Ki Bambang Sianingrat kapentang cakra lika jati pulang kasar dia dawal halo lah Dibja la ilaha illallah si goblok kita teh sangka sia mun kita tadi ngomong beleguk aing gitu oh dah rat dipika melang ku aing jadi lain atau ditinggalkeun paeh boga warisan 7 tumak enggak ada mah ieu ya alah nuhun dora cepot lah dawala abdi dawala kadieu kumpul dawala haling eta putri urang tebak saha cing eta putri teh teuing tingalikeun ieu Sang Sudewi Purbaningrum kasabet ku cakra udaksana dadia mustika layang jamus kalimusan Yayi kaula nu tingali gening layang jamus kalimusada alah liek deungeun liek lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngelis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya hayang nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak ku cakra udaksana leungitan pelebek ilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya teh ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Asep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikit-dikit aing teh alah jang hapunten tina sagoro pihak kalepatan da ieu mah gogonyakan ulah so teh jadi ejekan kuha sakitu atuh ti rombongan permios
badai wangsu sanestisyono salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murang kali hitanan salamet nu nongton nu ditonton sakali salamet tetap salamet ieu lalampahan rupina urang cekapkeun nu ka dieu kemang ti detik sebaran sari tutup lawang sigotaka hatur nuhun anu saagengna mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin salam baktos ka sadaya